Asep Sunandar Sunarya mangrupakeun hiji tokoh seni anu henteu tiasa dipisahkeun tina kasang tukang budaya Sunda. Anjeunna lahir di Bandung, Jawa Barat, kaping 3 September 1855. Anjeunna teh salah sahiji putra ti dalang legendaris, nyaeta Dalang Sunarya, nu parantos ti heula dipikawanoh di kalangan seni tradisional Sunda, khususna dina seni wayang golek. Tileutik, Asep geus akrab jeung nu ngaranna Pakeliran. Dina umur sakola, anjeunna geus mineng ngilu jeung ramana manggung ngadengekeun carita wayang, neuleuman sora tokoh-tokoh jeung nyoba ngayun golek. Lingkungan seni eta ngajadikeun Asep mibanda rasa cinta anu juruk ka seni budaya Sunda. Tapi cinta unggul teu cekap pikeun jadi seniman anu diaku. Anjeunna kudu ngalangkungan rupa-rupa jalan curam pikeun bisa ngahontol titik kasuksesanana. Sanajan lahir ti kulawarga seniman, Asep teu langsung kabuka jalan mulus. Waktu anjeunna mimiti ngayakeun pagelaran wayang sorangan, henteu saeutik jalma nu nganggap enteng. Aya nu nyebutkeun yen anjeunna ukur numpang kawentar kusabab anak ti Dalang Sunarya. Tapi ku kahayang anu kuat jeung tekad anu gede, Asep mutuskeun pikeun ngawangun identitasna sorangan salaku dalang, sanes saukur nyumput di balik nami bapana. Dina perjalanan awalna, Asep ngamimitian ti kampung ka kampung. Anjeunna sering milu dina hajatan kawinan, sunatan, atawa acara adat masyarakat. Ieu nu ngajadikeun anjeunna karasa langsung ku kahirupan rakyat ketik. Di panggung leutik di balai desa, nepi ka emper masjid atawa lapang sakola, Asep teu milih-milih tempat. Ku ketekunanana, manehna terus ngalaksanakeun misi budaya, ngajadikeun wayang golek henteu saukur tontonan, tapi oge pangajaran. Salah sahiji hal nu ngajadikeun Asep beda ti dalang sejen nyaeta inovasi. Anjeunna teu sieun nyoba hal anyar. Anjeunna masarkeun unsur humor, kritik sosial, jeung teknologi dina pagelaranana. Anjeunna nyieun karakter-karakter anyar nu lucu jeung nyentil, sapertos Cepot, Dawala, jeung Gareng, nu leuwih hirup jeung ngagambarkeun kahirupan sapopoe masyarakat Sunda. Anjeunna oge ngaliyukeun musik, panggung, jeung pancahayaan pikeun ngajadikeun pertunjukan leuwih modern tanpa ngaleungitkeun rasa tradisional. Asep Sunandar neruskeun tradisi wayang golek Iri Harjatilu nu aya di Bandung, tapi sanes ngan saukur neruskeun unggul, anjeunna oge ngajembarkeun padepokan eta janten langkung lega, sistematis, serta profesional. Padepokan ieu janten tempat latihan, pertunjukan, sareng produksi wayang golek anu modern. Murid-muridna asalna ti sagala penjuru Jawa Barat, jeung loba di antarana nu ayeuna jadi dalang-dalang sukses. Asep Sunandar Sunarya oge sering diundang pikeun minton di luar negeri. Anjeunna ngawakilan Indonesia dina festival-festival budaya di Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Malaysia, jeung nagara sejen. Di mancanagara, anjeunna henteu saukur mintonkeun seni wayang, tapi oge ngawanohkeun budaya Sunda jeung filosofi di jerona. Ku dedikasi jeung konsistensina, Asep menang lomba penghargaan, boh ti pamarentah, boh ti lembaga-lembaga budaya, sababaraha penghargaan nu kantos diraihna di antarana Satya Lencana Kebudayaan ti Presiden Republik Indonesia minangka panghajeun pikeun jasana dina miaraja ngamakarkeun budaya nasional, Anugerah Seni Nasional pikeun pangabisa luar biasa dina widang seni pedalangan, penghargaan ti UNESCO pikeun kontribusina dina pelestarian seni budaya tradisional, penghargaan dalang utama nasional tina organisasi PEPADI, Persatuan Pedalangan Indonesia, penghargaan budaya Provinsi Jawa Barat. Sakumaha kuatna hiji manusia, waktos teu bisa ditolak. Asep Sunandar ngantunkeun urang sadaya dina kaping 31 Maret 2014 di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Alatan serangan jantung. Pupusna ngajadikeun urang Sunda jeung pecinta seni tradisional ti belat kasidihan. Anjeunna dikureupkeun di Kabupaten Bandung. Di antarana oge dikunjungi ku pejabat, seniman, jeung masyarakat. Sanajan raga Asep parantos aya, tapi warisanana masih keneh hirup. Sanggar Iri Harjatilu teras ngajadikeun tempat pendidikan seni nu produktif. Anak-anakna oge neraskeun tradisi padalangan.
ngajaga amanah budaya Sunda pikeun generasi kaharep. Asep Sunandar Sunaria lain ngersaukur dalam biasa anjeunna merupakan reformasi budaya guru pikeun generasi anyar jeung duta seni Sunda di dunia internasional. Tim mimiti ngayun golek di balik kampung nepi nganterkeun ka panggung internasional. Perjuangan Asep ingatkeun urang kasuksesan teh perlu kesatiaan, inovasi jeung kehadiran hate. Anjeunna parantos ngajarkeun seni teh teu ngasaukur hiburan tapi oge sarana pikeun ngawanohkeun jati diri, nilai jeung budaya urang sorangan.